kama layam si bangsana layam syahadun minur yahadin yaumal kiamah hiji jalma di poe kiamat mah moal bisa lempang dina cahaya batur moal hiji jelema caang hudang di kuburna lempang atuh nu poek mah poek we jadi moal bisa layam syahadun minuri ahadin hiji jalma moal bisa minu lempang dina cahaya batur moal sugan neda keur di lemur ge tatangga akrabnya gitu nya itu udang dikubur teh nu saurang can nu saurang poek nebeng teu bisa ya masing-masing likul limri min yaumaidin sa'nun masing-masing innama nurukuli insanin ala qadri nafsihi tangtu jeung pasti tiap-tiap cahaya hiji jelema di poe kiamat eta saukuran soranganeun sorangan entek ulah rek ngenalkeun batur aing rek nek nuturkeun si eta we memangna kos batre di dunia aing corongan teu bisa motor disetut teu bisa di akhirat mah memang lain di akhirat mah wahada minal qudrat eta teh sebahagian tina kakawasaan Allah ala titakunu bizana anu geus bukti dina zaman turunna Al-Qur'an tika poe kiamat hukum Allah kitu bandingan namun di dunia kumaha aya dunya bandingan aya wa nadhiru dzalik maya qau fi dunya bandingan nu bieu di akhirat yen jalma kakeum ku kesang sorangan moal bisa liwat ka batur lempang kudu caya ku sorangan moal bisa nyetut ka batur nya di dunia yakunul mukmin yamsi pinuri imanihi di dunia ge jelema mukmin berjalan menuju akhirat mapai didasari ku iman pribadi manehna teu bisa numpang ka iman batur teu bisa iman masing-masing moal ge sing adek ge tatangga teu sarua si eta mah tatanganna getol ngaji si eta mah we kajenteng sisi masjid ge iman atuh hese jadi jelema ibadah datang masa ku iman masing-masing teu bisa numpang kana iman batur sugan iman bubuhan tatanganna kiai kitunya imanna tepa ka tatanganna ngedul teu bisa kitu teu bisa